Amang butuh duit teh ngagadekeun motor 2 juta. Nya 2 juta. Motorna ieu tah. Motorna aya we duitna di dinya. Oh, aya duit mah. 2 juta mah, 2 juta mah. Gae ngan lengkap surat-suratna. Lengkap. Gae. Ku abdi bae lah eta mah digade. Kan meureunna ari mayar mah ari amang gaduh artos ulah sekedap teuing mantara abdi ge bade dianggo teh. Jangan anggoeun kitu ulah sekedap teuing ke dibayar. Pokona mah meureun kieu. Pokona mah 5 bulan lah. Da ieu mah abdi mah meureun can gaduh artis ka dituna aya perlu pisan. Oh iya mangga. Abi lah dibayar lah insyaallah. Dibayar ku abi. Tah pergi 2 juta mah lah ku abi dibayar lah. 2 juta mah 2 juta. 2 juta lah. Abi dibayar. Nyajangnya banyak. Nya sami sing awetnya di abi nya. Yang warna yung. Sejang nih. Naon Mang euy, Pak Ude? Aduh, sugan peryogi ieu motor abi bade ngica. ada dical motor. Nya, Sebarak itu. bela genep juta. Nah, make dijual. Geus besen make lah yang rada ganti gitulah itu nu ieu lah. Alus kena motor nama ieu euy duh. Kabita ya urang ya. Heulah dibeli lah 5 juta mah daeknya. Ngampar dah 5 juta bae. Atuh udah kudu nawar, atuh udah 6 juta mah eueuh duitna. Dapat genap. Lah 5 we. 5,5 lah. Dibeli ku urang. Oke we lah 57 bae lah. Oh, apa namanya? Dibayar ya nya. STNK jeung ieu nama ieu peneri itu BPKB na. Tenang. Cobaan euy motor mah. Wah, ieu mah halus pasti ya, Mang. Hege lah, apa namanya? Engke di ieu kurang di naon? Dibayar tenang ka imah da teh ketewaungan kudu diajaran heula bisi butut pan. Cobaan heula jangan tenaga nama. Tenang lah. Tenaga nama urang mantap ieu mah ye. Wah, imah kudu di manian mah euy, tara di manian ngan si Amang mah. Rada sok dibawa kieu ka kebon. Tenang lah di manian kurang ayeuna. Hege mah atuh anya. Engke ka imah lah sore. Kalengna panjang kete. Bener imah euy yakin euy. Sore ka imah nya. Iya kasih motor urang jang motor urang ieu mah. Motor urang kumaha apa ieu teh? Iya tadi gadekeun kasih urang. Da menang meser ti Pak Ude. Astagfirullahaladzim. 57 ieu teh Pak. 2 juta orang teh gadean ieu teh ka mana teh ngagadekeun. Atuh nyawa ieu masalah kitu mah nya ka itu we meureun Pak. Da ieu abdi mah teh yang nyaho ieu mah motor atuh cokot. Oh tong wakak kieu Pak dengekeun. Ai abdi teh pan di acisna geus dibayar ka Mang Ude 5.700.000. Nya meureun ayeuna mah Bapak urusanna jeung Pak Ude heula da. Abdi mah ieu abdi mah teu bisa jeung kitu. Eta urusanna ka ditukeun heula. Oh, ayeuna mah urang teang we atuh ka Pak Udena yuk. Heueuh lah, hayu lah aing mah. Da ieu teh bener motor Bapak. Teu ceuleuh si Ude mah. Ngeuh, ayo teang. Ai bener motor Bapak mah. Bukan ditutung. Ya heueuh atuh da Pak perlu diieukeun ieu mah. Perlu diuruskeun. Gini Pak, tah. Mang, naon? Pak Ude ieu teh kumaha? Aduh aing mah jadi lieur kieu. Lieur naon ieu teh? Pana Pak Ude teh ngajual motor ka abdi 57. Heuh, nah kitu. Mending motor si Bapak ieu. Ngagadekeun ke maneh 2 juta, make dijual. Pan motor urang. Padahal di dia teh teu boga duit. Dijual pan motor mana ngagadekeun ieu. Nah kitu. Heuh, pan make dijual. Pan motor urang meureun. Oh, pedah kadar boga hutang 2 juta. Heeh. Atuh dibayar we dewek da boga ieu teh dinya menang malahan boga leuwih aing 5.700.000. Aing kumaha di mana lieur? Motor aing jual. Bayar. Bukan jual, teh. Pan gadekeun Gadekeun peureun hayang dibayar. Masalah mama kayak gini nyalakin orang motor batur dijual amang mah. Panan aing anjing. Dijual teh aing. Ada kumaha atuh? Dibayar ku aing. Aing duit urang ka mana aing motorna dicokot mah. Ku Bapak ieu tong cokot pan aing ek mayal ka. Pan beneran aing mah jadi lieur kieu mah. Pak, kumaha mantap kan itu. Iya kan ngalibutkeun ini. Mana gitu.
Anjing Aduh, Pak, tulugan Pak, kumaha jadi kieu Pak, tulugan, Pak, aki-aki teh kumaha? kita kumaha, tong cerik atuh Pak, tong cerik, Teu aing ge dibayar. kita kumaha, Bapak main kekerasan wae nya, bisa dilaporkan ya Bapak ya, Nah, aing lieur lah tadi tuh. por, ieu teh pan motor batur ya kudu aya keputusan kumaha, Pak, motor Bapak itu bener itu, Lah bah. Pak, Bah, deh gitu. kumaha tuh itu, Kan si Abah enggak gade. heeh, Abi enggak gade si Abah. heeh, 2 juta. heeh. Si Abah mereunannya ningali motor dipeser. Nya dipeser ku abdi keur di rumah tadi teh. Ieu teh motor saha cenah? Nanyakeun. Yang abdi mah pernah meser teh Pak Abi Ude. boga hutang 2 juta. Heuh. Geus dibayarkeun 2 juta. Lunas sabar hesen Oh, heuh. ngan motor abdi wah dicokot atuh. Nyamuan. Oh, aing moal mah gaya uruskeun we ku duaan atuh aing maek balik atuh aing moal mah. Aing gaya. Oh, urusan. Eta mah. Heeh, nya 2 juta. Aing teh lieur 2 juta dibayar. Pinter mana? Oh, dibayar 2 juta. Ku abi di leuwihannya 500.000 jadi 2 juta setengah. Malahan jadi Aing mah nya orangnya Rejung lah itu. nuhun nya. Tadi mah aing ngambek campur awe, Jang.